Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wassohbihi ajmain, amma badu. Palamitra anu kusimkuring dipihormat anu insya Allah ku Allah dimuliakeun. Puji sinareng syukur kehadirat Gusti Allah subhanahu wa ta'ala kanggo sagala limpahan rahmat sarta hidayahna. Tina kasempatan ieu urang tiasa patepung Pak Ampok jongok sasarengan dina ieu dongeng. Sabab, lamun teu aya nikmat nama, urang moal tiasa patepung sareng mirengkeun ieu dongeng nuku simkuring bade dipedar. Solawat sareng salam urang haturkeun ka junjungan urang, Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kulantaran anjeunana, urang janten tiasa ngabedakeun sagala perkara dihirup urang, mana anu hak jeung mana anu bathil. Palamitra sadaya anu dimuliakeun ku Allah subhanahu wa ta'ala. Unggal jalmi teh tos tangtu gaduh harapan bahwa urang teh hoyong kabagjaan di dunia jeung di akhirat. Kabagjaan eta teh moal tiasa dilakonan ku cara sakadaek urang pribadi. Atawa aya hura-hura sareng sagala hal anu dilarang ku agama urang nyaeta agama Islam. Tapi urang teh kasebat hamba Allah, kedah ngalakukeun sagala kahadean dihirup kaasup ibadah anu diperintahkeun ku Allah subhanahu wa ta'ala saperti anu ditulis di Al-Qur'an sareng hadis. Tapi urang geus kudu sadar diri, yen ngalakukeun ibadah kudu dimimitian ku het anu ikhlas. Artina ngalakukeun sagala ibadah eta teh, lain karena hoyong ditempo ku batur komo deui karna hoyong dipuji hungkul. Pami urang ibadah ngan saukur hayang ditempo ku batur emaha, kalahkan urang nganu capee beribadah. Padahal ibadah nu sabenerna teh kedah dilakukeun sing ikhlas jeung pasrah. Kanjeng Nabi Muhammad pernah nyebutkeun yen ciri-ciri jalma anu ria dina ibadah ada sabaraha macam. Sapertos hiji. Sanajan sifatna males ngalakukeun ibadah misalnya salat, jelema eta teh bakal ngadadak rajin pas aya batur nu ningali manehna ngalakukeun salat. 2. Ibadahna teh getol ngan disebabkeun ku hayang dipuji ku batur hungkul, tapi emieun ditegor ku batur kalahkah pundung, jalma anu ria dina salatna nyaeta kagolong jalma-jalma anu cilaka. Allah ngajelaskeun dina surat Al-Maun. Fawailul lil musholin alladzina hum an sholatihim saahun alladzina hum yuraun. Hartina, maka cilaka jalma-jalma anu salat, nyaeta jalma-jalma anu ngalalaworakeun salatna, nyaeta ngalakukeun ria. Surat Al-Maun 4 genep. Tapi mugi-mugi urang sadaya moal nepi ka kitu, moal ngalakukeun ibadah ngan saukur ria hungkul. Tapi emang tulus sareng ikhlas ngalakukeun karna Allah. Amin. Hapunten palamitra kanggo nyumangetkeun simkuring, Mang Augustin ngadongeng teh, nuhun keun di subscribe, di like sareng di share. Manawi masih aya keneh nu resepeun kana ieu dongeng teh sadayana 31 episode, supados teu kakantun episode carios salajeungna. Bal urang teraskeun.
Nepung kahar muzakkar. Bagian ke-8. Sarua wisayah geka beunangan, cek Sersandomo. Ngadenge nuting gerendeng ngobrol, teupati lila Letnan Isak Norojol, ditutur ke unku Indi. Samsudin, Ganjar, Nana, Atan Jeung Sersan Rohman. Saurang geewoong walagri. Beungut babaturan, kaitung beunget komandan geus di permak. Komo Pak Isak mah, mana panonna tau kaciri, mana pipina jadi kebi, bet disidik-sidik teh Black Gajah Mada. Nana mah biwirna jadi bangir, aeh jeding. Nupang ruksak namah adang jeung Rahmat. Ari Rahmat nupang hiulana diseureut, nu tadi jojorowokan tulung-tulung. Nuduaan mah geus teu jiga manusa, pikawatireun pisan. Beungut giuneuk, baju rangsak jiga nutas disiksa. Nu sejen narungtutan datang. Pon kitu teh awi, saurang getayan walagri. Potongan beungutna geus rarobah. Mun seuk pamajikanana nyahoeun. Sanggeus dicek, tina jumlah sapeleton teh masih keneh aya nu tinggaloun moal kurang ti 1000 dewi. Endang, Ramli, Karnadi, Jeung Yuwono geasaken katenjo. Terus meureun nu sejena teh, mending, Karjo Jeung Dahya. Tu geuning Ramli, sarere angareret. Ramli datangna teh bangun nulung senagar, ditutur keun ku baturna opatan. Cek baturna, cenah anu matak lila teh neangan heula bedil. Lantaran bedil Ramli tinggaloun. Hadena kapanggih. Tetela, musuh janjangan, teh pohara saktina, gerentes hate. Eta atuda pasukan jago perang getepika acak-acakan, diserang nu kitu mah. Caritana wimawa bedil, diserang musuh mah teu bisa pake angkeuhan, da puguh teu bisa ditembak. Ubet laporan, cenah Tamsen jeung tas PKK tinggaloun. Atuh manehna menta dianteur punu sejen, da cenah tempat namah inget keneh, handa peun tangkal ka ibadah. Aeh. Kabeh geapan barada kakayon di leuweung mah bet. Sakali Dewi dicek, horeng kari saurang Dewi nucaan tembong cukang irungna teh. Kari mending, urang Solo nu kawin ka urang soreang. Neangan mending anu cek Ramli mah cenah jauh keneh, Pak Rohman ngajurungan indi jeung atang di baturan ku Yuwono. Nu tiluan tingkorosak Dewi, tingkurubut ngasruk kana urut tadi, neneangan prajurit sasiki. Mendiing, cenah. Dor, dor, dor. Sora tembakan kaluhur. Dor titonggoh aya anu ngabales. Leuweung beuki poek, panon poe gumeureun sakeudeung Dewi Suruh. Sapoe eta mah boro-boro inget kana dahar, da puguh geumpeur balukar di anjing edan keun engang.
Malah sarerea ngagoler padu di amparan jas hujan. Ewo hungadurukan deui, da cenah lamun seuk ayah seuk teh engangna sok nyampur keun. Ari kuring naha atuh bet ngalamun. Bet jadi percaya kana tahayul. Daek samedin, cek hitungan kuring mah eta teh lain saingan engangna. Bisa jadi engang inguan kahar muzakar. Sangkan tentara henteu bisa tepi ke tempat panyemputanana, terus weh meuruun kahar teh ngeprik engang. Kituna teh sanggeus diantara babaturan aya anu ujuk-ujuk kasurupan. Demi Allah sumpah nage, adeng urang kuningan anu kasurupan di tengah leuweung teh. Kuring beuki percaya. Heran puguh ge. Basa ditanya ke Amamun Winata, adan nyarita kieu. Eyang teu suka ditincak hulu, cenah. Korejat hudang, nu dicarita keun teh ngan lalakon waktu diserang engang. Sarerea nganyarita keun soal eta. Malah kuring mah terus ginggiapaun. Soak. Aya lalur gesok gegebegan, dara rasaan teh aya dewi engang. Raungit weh, lamun seuk ngahieng kana ceuli teh sok soak meunang sapoe mah. Nyaho weh lalakonna. Horeng teh cenah rahmat nu jadi force peet ke urnolonjong leumpang ti heula. Teu kanyahoan bedilna ngait kana arei hoe. Dibetot satarikna, kepluk teh, sayang engang, nyiruan, nusa gede seeng murak, persis ninggang pisan sirahna. Pantes, manehna kokowongan ge, rahmat, ngaran lengkepna kandi rahmat urang rancaikek, kasambut di timur-timur tahun 1875. Tepi ka balik Dewi ke Acake, tepi ka mancen tugas jadi pengawal pos batalion di Enrekang, carita ngang teulas las. Di papantes di babade bari di embohan satik, nyarita keun lalakon diserang engang, teu durame. Jumaah, tanggal 3 April 1864. Pangdam 14, Hasanuddin, Kolonel M. Jusuf ngayakeun inspeksi ka Enrekang, kabeneran kuring ti peleton mortir 8 pimpinan Peltu Ishak, ke Urmancen tugas jadi pengawal komando batalion. Sameme ngayakeun inspeksi, cenah Panglima Jusuf teh ngayakeun heula briefing ka perwira staf. Duka naon nu dibahasna, da puguh henteu kungsi ngadengekekun mana komo milu hadir. Ngan wae, satu tasna ngayakeun briefing teh Pak Jusuf nepungan para prajurit. Ngajak ngobrol atawa nanyakeun itu yeu bari nembongkeun sikepna anu handap asor. Tahun 1864, kuring geus nyatet dina jero hate, yen iumah Panglima teh asa basajan pisan. Henteu umaing deui.
Kuring kataji kana kapribadianana. Sorena sakabeh anggota dikumpul ke unku dan ton. Geus teh wih moal salah, ieu teh rek nyangarupan tugas. Paling-paling operasi Dewi leule weungan. Da geus teu aneh atuh, lamun sek sakabeh anggota dititah kumpul teh sok aya tugas anyar. Enyawi, da cenah isukan isuk-isuk kuring sakompi bakal miang ka apang kajene. Asa henteu upati jentre tugas anu rek disangharupan teh. Malah geus diwawadianan teu kudu mawa pakaian seret. Bekel kudu disadiakeun keur sapoeun. Atuh memeh ngarengkol teh sarerea ngaliwet heula, bawaun isuk. Hate teh sok nganaha-naha, kunaon atuh asa teu upati jentre? Dirusiakeun kitu? Isukna, poe Sabtu pukul 7 teh 2 peleton nuti cake geus daratang. Peleton SMS, senjata mesin sedang, jeung SMB, senjata mesin berat, geus ngaliut hareupeun pos batalion teu upati jauh ti lapangan Membal. Sarerea geus saget kumplit jeung pakarang perangna sewang-sewangan. Marake baju seragam loreng jeung baret hejo. Peleton kuring genga gabung kanu anyar datang. Geus kitu mah kakarasa kompi miang ninggal keun enrekang. Terup jangkung nu ditumpakan nyebrut tarik pisan, sakitu di jalan renjol ge. Atuh datang ke apang kajene teh sore keneh. Kitulah kira pukul 4 meureun. Nyahowe, yin cenah isukan kuring sabatur-batur rek ngawal Panglima Jusuf ka Pinrang. Tapi ari para danton mah katenjona teh bangun anu geus bisa nyawang kana kajadian poe isuk. Lantaran katangen tina paromana, bet jiga aya nu dirusiahkeun. Ari prajurit mahi, hare-hare ewi, kawas anu kumaha engke, atawa kumaha isuk. Da kitu geuning katenjona teh galumbiran akar. Bet kabeneran atuh. Pautingna teh aya raramean. Horeng aya rombongan kasenian ti Urhibjah, urusan hiburan kesejahteraan, nu ngahaja miang ti Bandung rek ngahibur para prajurit di pangperangan. Orkes Melayu cenah pauting eta teh. Biduanana geger ulis naker, tur papakaanana mani hurung herang. Rea babaturan anu lalajo, malah anu terus nengklak joget gerea. Kuring mah henteu tepi kalekasan, pukul 8 gegeus balik. Ngampi. Raup weh sare, ngampar dina ubin. Dadi pernah keun teh di sakola. Karek dengan lenyap geus di kuku perak ku babaturan. Horeng aya ompreng sangu bungkus. Saurang sabungkus. Teu telih meuti ngeun geuntung, dahar Dewi teh. Tapi da babaturan gesarua. Dalahar. Pukul 7 isuk-isuk, sang geus memuluk, sarerea bagerak Dewi. Arunggah kana teruk.
Jeuk babaturan ukur silih pelong atawa sempal guyon, padahal pu eta teh rek perang campo. Di satengahing jalan, ana gok teh jeung pasukan riders anu kabeneran sarua pada make pakaian loreng baret hejo. Ngan bedana teh satik, dina dadana ewo wing, maranehna ken lulus latihan terjun. Atuh lambang din baretna deuih anu teu sarua teh. Kuring mah meik lambang pakarang pusaka pajajaran, kujang, batur mah gambar ring tilu dipanggang peso komando. Eo. Waktosna seet. Caak hanca. Urang simpen di handeuleum si paragi nyokot ninggal keun, enjing sampeur dewi, hapunten palamitra kanggo nyumangetken sim kuring, Mang Augustin ngadongeng teh, nuhun keun di subscribe, di like sareng di share. Manawi masih aya keneh nu resepkeun, dongeng teh sadayana 31 episode, supados teu kakantun carios salajengna. Mangga permios.